Kunaon motor maneh didodorong pi? Mogok ton. Naonan nu ruksak? Teuing ton, urang mah teu ngarti kana mesin mah. Cikan atuh urang cek ku urang sugana kapanggih penyakitna naon. Kumaha ton, kapanggih teh penyakitna? Angin duduk euy jigana mah ieu mah. Teu mungkin angin duduk mah da olahraga wae motor urang mah. Wah, ieu mah jigana salatri euy, tangkina kosong. Boga abah. Kayak menang ngesian full tank bensin oge. Berarti kilikiban maneh mah tangkina pinuh langsung digebernya. Kilikiban wae da deui sia nasi padang. Kuroy atuh reuy. Balik atuh. Tong reuy wae. Nah, ieu mah gampang pi. Meuli ultraflu we atuh. Keur naon dari mana meuli ultraflu? Ieu pelek. Pelak aji lain pilak. Balik atuh ah ngecek teh. Kuroy atuh maneh mah ni serius-serius teuing hirup teh. Capek aing teh ngata dorong jauh, ngadon nih heureuyan maneh mah. Wah, ieu mah kudu dibawa ke dokter gigi euy. Kunaon kitu ton? Busina bengkak. Busi aji lain busi nu bengkak mah. Tapi aya suara ngeleterkan teu? Aya sih kadang-kadang. Bener berarti kudu dibawa ke dokter gigi. Kunaon gitu? Gigina goyang. Goyang we da ajeng Febria. Sok ah cing bener ngecek naon maneh teh. Atuh mun kurang dicek ieu. Pasti ngaco deui ya nembalanana. Ku paracetamol mah cukup. Ya, benar geus ngaco deui. Paracetamol jang naon? Sirahna jangar jigana mah. Tuh, panas. Aji eta silinder head teu kajangar.